Geus waktu ninggalkeun lembur ngajuk-juk kalang kubur parawe menang ali geus diukur mahikeun hawak sakujur Mang Ade menang ali geus diukur rek naon anu dibawa imah boga sawah lega menang ngumpul-ngumpul teh melaan nafsu pasea menang tisuk-sruk tidung-dung anu sok dipake adigung kana salat mabok linglung waktu jakat nage embu ibadah kateler-teler nepi ka nyang hulu ngaler di tengah imah ngagoler diriung ditarung gua diriung ditarung gua ibu pian anu bager. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin amma ba'du. Ayyuhal hadiruna wal hadirat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aydan wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Wa qala aydan sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirata wa yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisaba wa yuhibbuna ad-dura wa yansawna al-kubura. Al-hadits Sadaqallahul azim. Kahatur para alim, para ulama, asatid wa asatidah, para kiai, Syekhuna al-Mukarram anu hadir dina wengi ieu oge nu teu tiasa hadir mudah-mudahan sadayana guru-guru urang nu aya di ieu lembur aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus Syekhuna al-Mukarram sesepuh pondok pesantren Nurul Hidayah miwah kulawargi beserta dewan kiai. Mudah-mudahan ieu pesantren
kamanfaatanana kontinuitas dugi ka poe kiamah. Ais pangampi Bapak Yung Lembur, pangarsa Bapak Kepala Wilayah, atanapi Bapak Kadus Kepala Dusun, Bapak RW oge Bapak RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, kum kasadayana, arek nu dihandapun tenda oge arek anu di jalan, anu nyengclek di sisi panggung, mudah-mudahan sadayana sehat walafiat. Arek anu emo, rek anu nyang hunjar, atawa nu keur ngadahar baso tusuk, mudah-mudahan kabeh ieu jalma menang panghampura Allah. Katut ka tukang sosis, si eta duit menang, ilmu menang, balik ti dieu menang jodoh, urusan menang nu gelis jeung nu henteu kumaha beungeut. Bu, Pak, Bapak cek aing ge, naon ece milu kulan, emang ece dua jenis kelamin, pihewau, bere atau kesempatan teh, iya Pak, ibu-ibu mak bung eleh sagala ge, oh, padahal bieu mainan ditanya pangheulana, nanya lalaki milu mainan ngajawab, Bu, Pak, biasa. Ai lalaki mah ngajawab teh slow nya, jadi low respon. Yeah. Yes of course. Beda jeung ibu-ibu mah ruhai. Ai lalaki mah ngulahek we kitu. Tadi mana eta lalaki? WC mau ditanya. Ongko aya cek off low jadi poho deui aing ieu ongkoh aya lalaki mah ngajentul tapi ditanya hararese disebut patung da arudud teristimewa pangersa Sohibul Bait kulawargi Jembar Bapak wah doson ngaranna ge Bapak ade miwah Ibu Pien kabare Ibu Pien anu janten sepuhna Ananda M Rafa Ali Imani gagah ya budak cek aing mah ruhai ya budak ya atuh da bagata 11-12 jeung aing dolo iya mang ade teh menang di mana foto aing budak eta merada geuneuk beungeut teh nya tapi hewan mah ada macam-macam haram jadah doang kasepnya ya cowok gitu loh. Al-Fakir punten ka tukang son paling mana ya tukang son aya ya tukang son efek leutikeun check out nah lainna kurang aing asa ngomong di Gua Saparwadi aing asa ngomong di jero guha ngecek naon kurang aya sing ngarti kade lamun mau balik maca Quran atawa keur ngahaleuang buru-buru ehwan lamun mau balik ngomong pareuman deui ehona sing ngarti sebab urang sarua dibayar atuh aya kopina aya eueuh aya cicing pan tukang son nanya ge lain nanya oco aya kopina mang aya ngomong
rokona aya rokok kuno aing eueuh atuh oh acan heuh lain kuna naon ceu aing mah karunya ka tukang son oh si eta mah pan eceu can araya eta geus nyengcelek di tukang engke batur baralik si eta ngagolongan kabel betul oh ari gawe pang capekna si eta mah tukang son mah aya buruh gede keneh mu balik persis seperti yang ada dalam mimpiku. Thank you very much. Seandainya dia mau mencedok di sini, naon atuh? Iya. Bu, Al-Fakir sumping ka dieu nyandak harapan mudah-mudahan nambahan dulur nambahan baraya sabab hirup loba dulur loba baraya erek nyimpang erek indit kamana wae moal hariu nya meureun misleuk nak balik di imah dulur teh menang doa belegug duit wae pan keur ngaji atuh ieu mah urang menang doa sebab eta doa sifatna keur nu hirup butuh keur nu maot sumawona nu hirup butuh nu maot butuh lantaran naon ari doa teh eta teh keur urang nu hirup mah janten wasilah keur nu maot mah janten pitulung laras nu mawi mumpung ieu urang ngariung sadayana jalma hempak merbayaksa nepi ka jalan pinuh motor nyarung seb disolokan balas kuloba ieu Bani Adam mudah-mudahan ieu sadayana nu hadir hiji Allah ngabarokahkeun yuswana dua Allah ngabarokahkeun turunanana anu katilu mudah-mudahan Allah ngabarokahkeun ilmuna anu kaopat mudah-mudahan Allah ngabarokahkeun rizkina tina barokah rizki sanes kanten anu nembe disebatkeun urang istiqomah dina taat ka Allah subhanahu judul nage tasyakkur bi ni'mah walimatul khitan maka urang sadayana ngamimitian ku kecap alhamdulillah tiasa tepang nu tadi nak teu wawuh jadi nu tadina teu terang jadi aya nak kumpulan kawas kieu mata ngadeukeutkeun hate urang sadayana nu teu patanya oge jadi tuh bentak ketika urang pendak jeung dulur ketika urang pendak jeung dulur jeung saha wae sasalaman teh eta teh can papisah mapan dosa teh ragrag di antara keduana alhamdulillah Bu Pak abdi surti lantaran iya jam geus nunjukkeun 20:47 berarti jam 10 kurangnya cenah makaning urang dieu mah isuk-isuk teh meureun aya anu ka pasar aya anu ka kebon aya anu ka sawah aya arek naon ka sawah arek ngored arek menini ngored aki macul betul aki kuli macul di sawah nini kuli ngored di kebon barudak arulin di galengan di baledogan ku letak curumut cucurumut matak moal peuting teuing ieu peuting ieu meujeunna bae nya moga-moga ngalangkungan wengi ieu Allah nyaangan hate urang sadayana lantaran laku lampah jalma hade jeung henteuna kalakuan gumantung kalakuan hatena hade jeung henteuna kalakuan gumantung kondisi hatena lamun hatena caang insyaallah kalakuanna oge bakal lamun hatena gering kalakuan oge bakal lamun hatena kotor kalakuan oge bakal lamun hatena lempeng insyaallah kalakuan oge bakal jalma saindang-indang ditungtut ngalalempeng hate supaya kalakuan urang oge
lempeng. Bu, sakur jalma muslim pasti hoyong ngagaduhan hirup anu merenah. Laras, sakur jalma muslim bahkan non muslim sekalipun hayang ngagaduhan hirup anu merenah, hoyong ngagaduhan hirup anu sae. Timimiti hirup anu sorangan, anu rumah tangga, anu geus boga anak, kabeh oge hayang kahirupan anu lebih baik. Ulah komo nanya kanu geus boga anak, tanya kanu can boga anak, hayang boga anak soleh. Ulah komo kanu geus boga anak, tanya kanu can boga anak, nanya kanu geus boga pamajikan. Hayang anak soleh, hayang tanya kanu teu boga pamajikan. Sanajan teu boga pamajikan, lain teu boga, encan konteksna. Aya jalalaki can boga pamajikan, ditanya hayang boga anak soleh, hayang pasti, sanajan can laku. Betul. Awewe oge sanajan can boga salaki, lamun ditanya hayang boga anak soleh, hayang. Parawan aya parawan, seueur hayang boga anak soleh parawan. Janda aya janda hayang boga anak soleh. Oh, duda aya duda hoyong boga anak soleh. Makaning tiris kieu di dieu mah. Usum tiris kieu mah Gusti nu agung. Nyia roda kaci amis, meuli sabun jeung sasagon, ngadudakeun usum tiris, mendingan nginum baygon. Aya duda aya layan duda naon? Janda. Saladan di jero kubang mana teuing marontokna Kang Abidin. Hayarang da menangkeun bujang mana teuing rorontokna. Jang kudu daun salada, buah kadu kandel cangkang, kudu dae kawin karang da pakawil. Aya pakawil naon ngaranna di dia? Kepala wilayah, unuk, punuk, punduk, punuh. Oh, RW heeh. Kudu dae kawin karang da Pak RW, rangda mah pinter goyangna. Harayangeun KBG boga anak soleh teh sebab eta marupikeun cita-cita. Laras gitu dumasar kana eta, lamun nya urang hayang boga anak anu soleh, maka tingawitan oge kedah ngangge cara numutkeun syariat nu dituduhkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiji, tuangeun anu naon anu dileueut, leueuteun anu dileueut, tuangeun anu diemam, pastikeun kahalalanana. Tong wani-wani ngasupkeun dahareun, ngasupkeun inumeun ka imah, lamun can puguh kahalalan nana. Lantaran cita-cita urang kabeh hayang boga anak anu pastikeun ku ibu bapak tuangeun anu dituang ku anak urang teh jelas kahalalanana. Lantaran eta budak anu bakal nuluykeun cita-cita urang salaku kolot ka mana cek?
innalillahi. Mudah-mudahan anu pupus ditampi iman Islamna, dihapunten dosana, kula wargi nu dikantunkeun muga-muga sabar kana ieu musibah. Maka tebih di dia tebih caket. Oh. Maka teraskeun Bu. Wal sakitu dumasar kana urang cita-cita hayang gaduh murang kalih anu soleh, mangga sadayana kedah tatakenan luyu kana dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anu dilahirkeun murang kalih anu dilahirkeun ke alam dunia kabeh ogenan netepan kana kaayaan fitrah. Fitrah nu dimaksudnya eta setiap anak anu dilahirkeun ke alam dunia mawa segel ti Allah. Naon segelna? Nu mana segelna? La ilaha illallah Muhammadur. Bahkan ketika janin masih keneh dina rahim indungna ditaros ku Allah, hei jabang bayi, hei ruh, alastu bi rabbikum, lain tak ari aing pangeran maneh cek Allah. Kumaha jawaban urang, kumaha jawaban janin? Kabeh oge ngawaler ngajawab, qalu bala syahidna. Mohon Gusti, kantenan Gusti teh pangeran abdi, kantenan Gusti teh sembaheun abdi, teu aya anu hak wajib diibadahan kecuali parentah sareng larangan Gusti. Maka hal ieu jadi catatan pikeun urang, sakabeh anak anu lahir ke alam dunia itu mawa segel ti Allah subhanahu. Manta kunaon geuning anak lamun lahir kudu diadanan, ngiatan, segel, ngingetan benih nu geus aya dina janin bahwa setiap manusia dilahirkeun ke alam dunia mawa tugas ti Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Teu kapati-pati nyiptakeun kami ka manusia jeung jin kecuali pikeun ibadah. Maka segel eta anu dipaparinkeun ku Allah ka urang dugi kadangat ayeuna kedah dijaga. Adapun aya jalma anu nepi kadangat ayeuna laku lampahna nyimpang tina fitrah. Lamun aya anak anu naonana, lamun aya anak anu nyimpang tina fitrah, berarti aya kesalahan tinu jadi indung bapakna. Nah cek saha ustad tingali, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anu dilahirkeun, setiap anak anu dilahirkeun dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci dan membawa segel dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika anak menyimpang dari fitrah yang telah Allah tentukan, ini adalah karena wasilah, ada sebab kelalaian ibu bapaknya. Konteks hadisna fa'abawahu, tingali lamun nepi ka anak laku lampahna teu ecreug, anak akhlakna awon, maka berarti sabab fa'abawahu ku sabab indung bapakna, lain Pak RT hu lain, lain guru ngaji lain, tapi ku sabab kolotna. Da bahasana ge fa'abawahu. Bu, daek ibu jadi kolot anu gagal ngadidik anak. Ridho disebut kolot gagal ngadidik anak. Lamun alim yuk kuatan segel no aya dina anak supaya anak urang henteu leupas, henteu mencong, henteu mengkol
henteu nyimpang tina fitrah nu geus ditentukeun ku Allah. Supaya anak urang henteu nyimpang, henteu nyegog tina fitrah nu geus ditentukeun ku Allah, maka eusian hatena supaya hate anak-anak urang memahami konteks ayat-ayat Allah baik yang tersurat maupun tersirat. Lantaran bahasa Al-Qur'ana nyebatkeun a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Naon neng? Lahum qulubun la yafqahuna biha walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Nu kahiji ancaman ti Allah lamun aya jalma boga hate tapi teu dipake memahami ayat-ayat Allah, teu dipake memahami mempelajari kandungan keagungan Allah anu ku Allah geus disebarkeun di alam dunia, ngan urang teu daek usaha, urang teu daek ikhtiar supaya urang mendakan keagungan Allah, supaya urang tinemu sareng nilai-nilai kebenaran anu geus diaurkeun ku Allah, maka lamun nepi ka anak teu nyaho kana nilai-nilai kebenaran melalui Kanjeng Nabi, tuluy dituluykeun ku para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, para alim ulama, maka nepi ka anak urang bodoh teu wawuh kana agama, teu wawuh jeung Allah, teu wawuh jeung Rasulullah, maka nu salah lain anak tapi daek disalahkeun ku anak isukan, daek ibu isukan didakwa ku anak, hoyong bapak isukan dibalikeun ku anak. Bapak cek abdi ge nepi ka anak-anak urang teu wawuh jeung Rasulullah, di mana alamat teu wawuhna akhlakna jauh jeung urang jeung Rasulullah, ulah jeung Rasulullah jauh jeung para ulama anu geus diajarkeun. Ieu tangtu aya kesalahan, aya mata rantai anu terputus sehingga anak jadi liar, anak jadi tidak terkendali. Naudzubillahi min. Bade naros ka urang dieu Manawi. Bo. Bade naros ka urang dieu. Manawi gaduh putra anu tos aya rasa mahabbah ka Kanjeng Nabi. Bungah henteu. Bungah henteu. Sejauh mana urang ngenalkeun murang kalih kanu janten Nabi urang, nepi ka mana urang ngawawuhkeun anak-anak urang ka Kanjeng Nabi, nepi ka mana? Yuk wengi ieu urang kenalkeun deui, siap. Wengi ieu urang kenalkeun deui, siap. Bade naros ka urang dieu saha panutan urang, saha idola urang, saha pamimpin urang. Kama qala Kiai Haji Abdul Aziz, ya Rasulullah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'ah syani wa daraji, al-fatah yahji ratal alami, ya uhailal judi wal karam,
kita Nabi Muhammad, idola kita. Siapa? Dambaan kita, pemimpin kita Nabi Muhammad. Salawat salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua, selalu rindu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Ya Rasulullah, kompak. Ya Rafiq, Al-Fatah ya Jin, Diwal Karami. Ya Rasulullah, Ya Rafiq Asyafi wa Daraji, Al-Fatah yaji Total alami. Ya Uhailal Judi wal Karami. Allahumma salli wa sallim wa barik. Sok arek keprok makabehan. Gitu. Atuh eueuh nu nyawer keprok-keprok atuh. Moal eleh aing kamari cenah aya lomba kasidahlan heuh. Rame cenah kamari aya sabaraha grup? 21 grup. Rame pasti ibu-ibunya. Ibu-ibu pasti. Cek aing pasti make kieu gayana. Cerek. Heeh. Cerek. Cerek. Pak 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 pak. Dung 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 pak ping ping dadetkeun tumpak ping ping dadetkeun tumpak ping ping dadetkeun dung 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 tong. Moal eleh ku ieu ku grup kasidahlan gitu. Bu siap ngawuhkeun Kanjeng Nabi ka murang kali siap. Adibu auladakum ala salasi khisalin hubbi nabiyyikum wa ahli baitihi. Hei bu, saur Kanjeng Nabi, didik anak-anak aranjeun ku tilu pirang-pirang tingkah. Hiji, wawuhkeun ka Kanjeng Nabi. Dua, sing nepi ka cinta murang kali urang wawuhkeun ka Kanjeng Nabi. Hubbi nabiyyikum, ajarkan mereka untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Saya eta mah modus beda anu geulis di dieu na.
Di tadi kentar-kentir bae. Di rumah sa awak gede saseleket bae neng. Jadi poho deui oi. Ajarkan anak-anak kita untuk cinta kepada. Yang kedua, ajarkan anak-anak kita untuk cinta kepada ahli baitnya Kanjeng. Hei, tuh, hari ini ada orang yang memusuhi, bukan memusuhi, ada orang yang sengaja membuat umat untuk menjauh dari Habib. Kadek, ini bukan provokasi. Silakan, tergantung Anda bagaimana memandang, perspektif Anda sejauh mana. Menganggap betapa pentingkah atau Anda tidak menganggap penting hadis yang tadi saya bacakan. Konteksnya, adibu auladakum ala salasi khisolin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatul Quran. Bo, kewajiban kolot nu paling mendasar hiji mengajarkan anak-anak kita untuk mencintai Nabi Muhammad. Sejauh mana orang nyaritakeun kanjeng Nabi karena jadi anak-anak? Pak, ieu baru gaceulih henteu haram jadah doang. Pernah henteu bo cicing, ieu urusan aing jeung bapak-bapak ieu mah. Papunten Pak. Jawab sing kompak, nu ngarumasa lalaki, pernah teu bapak nyarengan murang kali rek bobo? Aya nu henteu, aya nu pernah. Heeh. Lamun pernah, seberapa sering bapak menemani anak ketika akan tidur? Ngomong. Oh. Mbak. Maturan anak. Lu aya maturan indungna. Betul. Oh, kos nu heueuh, aya anak leutik keneh mah modusna teh ilu-ilu mepende anak. Anak geus sare noel ka indungna. Ai ceuk indung, ai ceuk pamajikanna teh men. Saur Bapak Abidin. Kumaha ceuk Ibu Abidin? Men. Kumacak Bapak Abidin, hanas ti beurang minuman jamu, hanas ti beurang ngaloklok endog bea kedua siki. Nah disamporkeun ka kamar ngadon sare ti heula. Seorang bapak hendaknya menjadi bapak yang baik dan menjadi suami yang baik. Ada laki-laki yang mampu menjadi bapak yang baik sekaligus menjadi suami yang baik. Aya deui lalaki anu bisa jadi suami yang baik tapi belum mampu menjadi bapak yang baik. Aya. Balikeun ayeuna, aya deui lalaki nu mampu menjadi bapak yang baik tapi belum mampu menjadi suami yang baik. Ulah betul-betul tepuguh. Ya lalaki utamaan aya. Sebagai seorang laki-laki kita dituntut untuk menjadi pertama menjadi suami yang baik. Suami yang baik, yang kedua menjadi bapak yang baik. Zaman sekarang kebanyakan mungkin wallahu a'lam ada di antara laki-laki termasuk saya pribadi mampu dia menjadi suami yang baik tapi belum mampu menjadi bapak yang ibu ge sarua aya deui bikang ya ce ya ce dengein jedingin
ada wanita yang mampu menjadi istri yang baik tapi belum mampu menjadi ibu yang aya deui awewe teh nu jadi ibu yang baik tapi belum mampu menjadi istri yang nu kumaha anu bapak yang baik kepada anaknya tapi belum mampu menjadi bapak yang baik kepada istrinya. Cek pamajikanana, Pak urang jadi jarah ka pamijahan. Heuh. Henteu maksudna lamun jadi mah rek nyieun ieu timbel atuh nyieun kunaon ka ditu. Atuh nanya doang, loba tanya kamari ge dia mah kesrek doang. Datang budakna, bapak kumaha jadi jarah ka pamijahan? Jadi bageut, jadi soleh. Aya nu kitu aya bedil nyesek alam dunia aya aya deui indung dia mampu menjadi istri yang baik tapi belum mampu menjadi ibu yang baik. Nembe uih ayah nembe uih ayah mana paculna ayah. Sun dia suntangan kepada suaminya. Ayo salakina koyoyot kajero imah kumaha cek pamajikanna. Di depan suami dia terlihat baik tapi di depan anak dia belum mampu menjadi ibu yang baik. Mana contohnya? Seorang ibu yang belum mampu menutup aurat. Non sia melotot ka aing. Bo. Dia tidak mampu menjadi teladan di depan anaknya. Tidak mampu menjadi teladan di depan anaknya. Tingali geura. Bu, nepi ka bersin pan si Ojo. Dia belum mampu menjadi ibu yang baik di depan anaknya. Tuh, mana contohnya? Kieu. Budak begitu balik ngaji, coba mana ningali mak hancakna ditinggali teh. Sia mah hayu we BL jeung BL. Naon BL teh? Belum lancar. Ditinggali teh ikrona, hayu we sia mah nguget we halaman 25. Iraha naikna atuh coba aing ngadengkeun cek mana teh ya budak a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pan baheula ayeuna mah ikra pan cek aya baheula pan al-Baghdadi sin roja barsar bewau jabar bau ain hajabar hijikeun sarboah baheula mah kitu. Bejabar bapak, jabar pak, bapak, sini jaresi, ya jabar ya, bapak sia. Baheula mah kitu ngaji teh, tuh nyebunya. Besin jarebis, mimpasemi, pan kitu. Oh, betul. Aya nama tinggal ngejah, aya metode ikro, aya deui metode kiroati, aya nama. Tinggali ku ibuna mana prestasina ka dieu hayu we nguget 25 hayu 25 iraha atuh pindahna aing lieur coba ngadenge kumaha ngajina dibaca teh makata terus sakola terus kamana terus sagola terus mana kok lain mana kok naon atuh mak manawa manawa terus salako lain salako aja matos ya kamana eta kira-kira bu anak urang lamun dibentakan kitu erek cerdas atau erek cerdas atau erek stres. Oh, anu puguh mah. Da borora erek pinter soak atuh ceu.
metak sakali-kali mah ece teh nganjang ka madrasah tempokeun kumaha guruna metodena kumaha ngajarna. Lamun ece nganterkeun budak ka PAUD ulah ukur jarajan di luar meuli cilok meuli. Lamun ece nganterkeun budak ka PAUD tingali cara ngajarna kumaha. Tingali tigara budak ada anak PAUD geura. Lamun guruna kaos ece pepolotot hahaok, oh kaluar ti PAUD teh kabeh kararieu ya. Betul. Pasti begitu keluar ti payo, keluar ti paut teh wak 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 wak. Lamun guruna kawas ece popolotot hahaok. Itu kumaha sih di paut tingali geura metodena ceria diutamakan untuk anak-anak. Betul. Ayo anak-anakku. Burung kakak injak bagus anak-anakku tuh jadi ceria tuh. Sok kamu coba ibu pengen dengar burung bapak saya. Injak dinu kolot. Bo, siap jadi teladan anak, siap jadi teladan anak, siap. Kenapa terjadi kenakalan remaja, Bu? Kenapa zaman ini saat ini terjadi kenakalan remaja? Itu karena kurangnya teladan. Orang tua semestinya menjadi sumber teladan untuk anak-anak kita. Makan aja, Pak, Bu. Kalau kita mengalami beberapa konflik di dalam rumah tangga, hindari di depan semarah-marahnya bapak, jangan marahi ibunya di depan anaknya, jangan marahi istrimu di depan anak, atau jangan marahi suamimu di depan, karena itu akan menjadi doktrin kepada anak-anak kita. Paham? Ibu pasea jeung salaki teu nempok situasi, teu nempok kondisi. Mang Ade jeung ibu pian. Atuh salah atuh hampura atuh. Meni nyorongot atuh. Ih, wawu ge henteu jeung aing. Mang Ade pasea jeung ibu pian. Pancek cek neng kitu bieu ngomong ngabejaanan. Mang Ade pasea jeung ibu pien popolotot aya budakna, kira-kira eta jadi contoh teu? Jadi henteu kumaha jadi contoh eta keur budakna. Betul, jadi contoh. Cek Mang Ade dasarna ge sia mah teu ngadengikeun ieu omongan aing, kumaha cek ibu piena teu ngadengikeun kumaha aing. Kurang kumaha coba aing kurang kumaha. Wani sia nembal ka aing, teu wani kunaon. Aing tikam lagi geus keuh. Ngomong sia sakaya deui cek Mang Ade, kepret ku aing. Datang budakna cukup Roma. Bo, Mang Ade dan nafsu atuh baru asa ditantang cekel. Apa yang terjadi ibu pien? Lompat ke kamar. Surubut. Diuk dina kasur. Nyang huleung kieu. Ingat kana pertama mimiti dipinang ku salakina. Nah rek aing teh nuturkeun rek di kieu-kieu kitu. Budak anu nempokeun kajadian, oh jadi kitunya. Secara tidak langsung itu akan mendoktrin otak anak bagaimana cara kita menghadapi masalah. Betul? Sehingga anak cenderung emosian, anak cenderung etik-etik saeutik ambe
saeutik marah. Betul. Sok tingali zaman ayeuna geura. Tingali geura budak ayeuna eutik-eutik jing. Eutik-eutik gong. Oh, eutik-eutik nyet. Oh, betul. Ini karena pengaruh lingkungan. Ketika sesuatu pekerjaan dibiasakan, maka itu akan menjadi budaya. Tak deh. Ketika satu perkataan atau perbuatan dibiasakan, maka itu akan menjadi satu budaya. Sok geura ku ibu dangukeun ayeuna budak teu kaup ambak pan eutik-eutik nya, padahal parasna luar biasa. Tingali beungeutna panonna alus irung alus bewir ditempo dihareup di tukang meuni ngan hanjakal Pak RW kalakuan siga. Betul nya hanjakal pisan. Daek ibu boga anak kalakuan jiga daek embung sarerea ogenan laras gitu. Matakna urang kudu jadi sentral, kudu jadi contoh bagaimana cara kita menjiwai agar menjadi sosok teladan untuk anak-anak kita. Dampingi mereka, dampingi anak-anak kita, kenalkan kepada anak-anak kita sosok Nabi mulia nan agung panutan kita semua. Betul. Cara makan bagaimana, cara ke WC bagaimana. Betul. Iya budak hayang ke WC mah yang ngompol ke WC sorangan. Padahal kan lamun urangna otakna ieu mah berkembang mah yo jeung mamah yo begitu asup begitu naon hareupeun WC budak ngaleka ais jangan kaki itu mana atuh mah yang ini yang kenca atuh bo begitu asup ka mana ka WC baca doa ku ibu sing tarik sanajan anak can bisaeun lila mangke ge bis lila mangke bisa dibaca ku ece bismillahirrahmanirrahim. Nah bismillahirrahmanirrahim cuk anak teh salah atuh mah naon atuh Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Isukna teh tadi anteur ka bapana. Ayo anteur ba, dianteur ka bapana. Begitu ngalengkah ka WC Allahumma barik lana bima rojaktana wakina adzabannar. Cek budak Pak urang rek emam. Kada hartai. Ini yang dimaksud teladan, ari teladan teh Pak aya uswah, aya qudwah. Naon cenah Pak? Aya uswah, aya qudwah. Ai uswah mah nyaeta urang ukur dicontohkeun teori. Ari qudwah mah bilhal kalakuan. Tak kuat keneh eta kalakuan urang, kebiasaan urang katingali ku anak di rumah itu jadi contoh melekat engkena. Paham? Paham Bu? Maka iyalah tugas kurang sadayana. Bagaimana kita menyikapi era disrupsi ini, era serba digital. Anak-anak kurang jangan sampai tergerus oleh teknologi, tetapi mengimbangi dengan keimanan dan ketakwaan. Tugas kita Pak jelas sulit sekarang. Tugas kurang teh Pak salaku kolot ayeuna rada sulit. Lantaran naon? Urang ngasuh budak di zaman ayeuna teknologi semakin canggih, di mana arus informasi semakin tidak terbendung. Dinu kieu teh Pak urusan sajadah jeung haram jadah aya dinu kieu teh. Betul. Jadi jelema ayeuna neangan bener aya di dieu, neangan haram jadah aya di dieu. Bahkan teu saeutik kolot stres gara-gara anak game online. Betul. Betul. Aya ka dieu? Mana beungeutna? Nepi ka pakaya kolot beak aya. Kolot stres aya. Kolot gering ku anak aya. Nah, kalau sudah seperti itu, rek nyalahkeun saha? Rek nyalahkeun pamajikan, rek nyalahkeun salaki, rek nyalahkeun mitoha. Ai geus kitu mah pan erek silih salahkeun, sudah terlambat saudara. Betul. Makana hayu yeuh lain ulah ngorek HP teh.
Justru lamun anak teu bisa ngorekeun HP cilaka lantaran zaman kiwari mah arus informasi ditunjang ku HP. Jol ti mana ucing eta. Tapi lamun anak orang terlalu hanyut karena HP, nu kuduna dipake ibadah, nu kuduna dipake diajar, nu kuduna dipake ka sakola, nu kuduna dipake ngaraji, eueuh beak kunaon. Sok tinggalian anak-anak orang termasuk orang sorangan. Rek sare ngorek naon? Hudang sare. Rek digawe, balik digawe. Rek dahar, keur dahar, beres dahar. KWC geura tingali barudak laletik ongkoh aya jalma teh opatan dimaan ngarariung kararieu we kabeh ge tuh aya guruna ngalewat aya kolot ngalewat daekeun nya nanya pan baheula mah lamun aya sasaha teh mun aya guruna ngalangkung Pak Guru mulih ti mana angkat ka mana dah hayang ka alam teh urang aya nama Allah kararieu we betul jang aya bapak bapak aya laras kitu geura mandi jang enggal emam betul yuk tugas kita hari ini memastikan agar anak-anak kita mampu hidup seimbang. Bagaimana agar otak mereka tidak tergerus oleh arus teknologi tetapi mengimbangi dengan antara akal dan hatinya tumbuh kembang secara seimbang. Bo lamun ku abdi Pak mari kita bermain logika. Oke? Nah ya, oke. Lihat ke depan ya. Cim salah bem jadi apa? Bagus anak-anakku. Apa nih Pak? Dia teh lain. Ayah Pak udah dia ayah. Kamana Cik Eti? Iya badai jajapkeun si Puad ka Pangud. Ya, Bu. Anggap ieu gambar. Gambar. Urang ieu anggap gambar bagi dua. Bagi dua gambar teh. Sabelah gambar budak sirahna boclok. Nya, naudzubillah min. Sabelah gambar hulu budak boclok akibat katabrak motor. Sabelah deui hulu budak bari melong kana HP. Cik eta dina kedua kondisi nu eta mana anu parah mana? Nah ngomong cik nu hiji bo nu hiji sirahna boclok nepi ka otakna keluar nu hiji foto hulu anak gambar anak keur ngorek HP cik nu mana nu salamet atau biasa be ngamona nya HP salamet mah jawabannya adalah dua-duanya celaka naon cenah dua-duanya celaka nu hiji boclok katabrak motor nu hiji otakna hancur di jero sanajan otakna teu boclok tapi otak nu di jero na ruksak saraf sistem semuanya ruksak akibat terlalu dominan urusan daek bapak boga anak itu daek ibu boga anak itu ulah hare kama kola syahrukan aran kengarorek HP ulah
Jon ngerasa salse Komo seruan minggu ngoprek HP Gerohan getegapi gawe Hare 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 Ulah hare 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 Ulah hare hare Mundi keroan kusora ada loba jalma jongjon pisan ngodag hancang pagawean mun ditinggalkeun nyaeun pisan mata kudu sing eling kabehan hare 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 Ulah hare 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 Ulah hare hare Ulah hare. Jadi lain ulah ngorek HP tapi ulah katungkul ulah kamalinaan nepi ka waktu diajar beak pakai ngorek akhirna waktu keemasan untuk belajar beak habis percuma ngaran belajar geus kolot mah geus dewasa hes ya aya jalma tara sodakoh nu kitu teh jalma ko oce resep kanu koret sanajan ucuk koret resep kanu koret resep padahal papake koret ciri koretna naon sakitu ngaji babarengan nyokot rokot jika nyebut keris betul hah kapan aing baheula dikobong gitu gitu nyebut rokok teh kan jika nyebut keris set pusaka bo mantap jasa atuh baheula pan dikobong mantap rokok horeng geus beak nepi ka pabrik kapan bibir kaduruk heuh pan nepi ka aya na saya ngomongna maknyep cenah gitu da sesa kaduruk lain mantap bibir sia tak kaduruk cek aing oh horeng mah kieu itu maknop nah bo lamun aya jalma tara sedekah eta teh jalma teh kok lain tara barang bere lain nuduh lain kumaha ieu mah ngan dina kenyataanana lamun aya jalma anu tara sedekah ketika agama memanggil hek eta jalma teh daekeun menyisikan hartanya terlalu cinta ka harta nepi ka poho aya anaon aya poe hisab lamun urang iman ayana poe hisab ulah jadi jalma kok euceuk resep boga salaki koret bapak resep boga pamajikan koret makana lalaki dengekeun ya oh lalaki hah
api-api itu. Ieu mah ari hayang boga pamajikan geulis aing ngamodal embung heueuh. Emang geus boga salaki? Kenapa lu sewot? Lu cinta sama Mang Maman? Bu, salaki teh hayang boga pamajikan gulis tapi embung ngamodal akhirnya salaki teh naon, akhirnya pamajikan teh naon, da meureun meuli bedak teka ieu, meuli bedak teka bual nya cenah. Rek dipoto sok. Pamajikan terek meuli bedak da teka beuli teka bual da beak ku gas jeung beas ngarep-ngarep teh eta pamarentah pan eueuh wae can datang. Hayu wae ucit teh gogorowokan beas mana beas ti pamarentah beas BLTT RT mana RT atong hare-hare kuring ge can kabere. Eueuh akhirnya naon make tipung. Kalau bapak menginginkan istri yang cantik modalan ieu bapak majikan make titah make tepung sajiku. Si ibu pakai tepung sajiku cantik enggak, kriuk iya. Well pokoknya mah makanya ulah sok jadi kok ulah sok koret ieu mah pokoknya apa lamun awewe boga kahayang heg nyampak bere awewe ulah sok hare-hare bisi awewe hayangeun make gengge. Arek musikan arek musikan cak. Syukria biar janami mereka hese lamu datang mitoha sor kopi sor udun sor dahareun sor ngarti tapi cek ekron keprok saya ngarti mah tuh kade awewe ulah sok hare-hare lamun salaki arek indi teu digawe. Osok diantarkeun osok. Mama, papa ke kebon dulu. Jajapkeun ku Ece ka panto.
saya teh bolak-balik bae teh tadi jika nu hayang kadeuleuk ku aing Bu lamun salaki rek indit digawe atawa salaki rek indit ka kantor atawa ka pasar jajabkeun Mama hayu Bapak angkat antosan sakedap anturkeun kana panto nepi ka mana kana hareupeun panto nepi iraha nepi ka tonggong salaki leungit lamun salaki geus teu kaciri tonggongna kakara keuceung ngaleos balik ka naon bro itu ieu masalah ki aya keneh geus dadah Bapak sing hasil Bapak sing hasil Pak si Dede pan isuk bayaran sekolah apa Salasa pan abi bagian setor Rebo abi bagian PMM Kamis abi bagian Bang Emok kamari abi ngariung Ceyuyun Eha Yuli Mimin nges kami bertekad kami berjanji akan melunasi hutang kepada Bang Emok kalau tidak melunasi kami akan ngukur kebon cek salakina sia madaheeh hirup ti lebasan kahayang deuleu awak aing pika begang kieu cek salakina ieu mah ulah melongka aing ieu mah aing mah loba gadang ieu mah ya beginilah nasib lelaki panggilan neng iya padahal aing baheula budug ieu iya aing sakieu tapak budug ieu neng matak ulang ngainasan ini santri loh yang dulu kalian anggap sebagai indung tumbila ayo guys non sia kawin ka santri madesu cuma non sia kawin ka santri madesu apal madesu masa depan suram sotoy lo iya mak iya santri ya santri nu baheula teh dianggap gitu dianggap sebelah mata teh ya jadi kabeh geus posatnya mah karari jalma gitu sebelah mata gitu maksudnya sebelah mata Bu jajabkeun salaki betul jajabkeun salaki dadah papa gitu kumaha ieu mah kalaka salaki rek indit kalah di kepusinganan masalah apa sing hasilnya bagian setor macam salaki ieu awak aing begang lain kuloba begadang tapi na mikiran hutang pamajikan nginjem ka bank asal lieur parusing mikiranana kapan kitu aya nyanyi mah ieu sakieu ge aing menang diajar ieu teh ka sinden apa di barek-bek aya sinden ieu baheula legend sinden manyar diajar kuring teh asa pusing lalieur mikiranana eta teh digayem aing baheula diajar dicarekan ku sinden mikiranana lain kitu ustad cenah digayem sorat teh mikiranana aing dicabok lain digayem ngenyoh saya teh cenah gitu asa pusing lalieur mikiranana nu diturut ngan saukur kahayangna pamajikan hutangna di mana-mana kiridit PMM MBK jeung Kosipa aya nu boga hutang aya anu boga hutang ka balana aya anu boga hutang ka mitoha aya ih aing mitoha beuki teh duit beuki anu boga hutang ka besti aya wani nginjem teu wani mayar aya aya nu wani janji tidak berani menepati aya mana beungeutna mana beungeut pokokna mah saminggu pokokna mah saminggu ceu insyaallah saminggu nangke poe Senin salaki datang minggu tinggal minggu bulan tinggal bulan tahun tinggal tahun akhirna ngagorowok perasaan kau berhutang padaku 1 minggu jadi
bertahun-tahun. Ruhai. Naon? Bu, bu, ini nyebutkan menyala abangku, cina. Bari nyangkun jar kia menyala, cina. Asli gaul iya orang dia. Bener, berarti ibu mah sok ngaji kan mana? Sok ngaji kan Nurul Hidayahnya. Oh, jadi ke bawah update gitu. Tapi bari nyangkun jar menyala. Emang aing kompor. Aram cadah lah. Oh ruhai. Ruhai. Melum bata ruhai mah. Teraskan itu teraskan. Hiji, boleh mencintai dunia, jangan lupa akhi. Dua, boleh kita mencintai harta, tapi jangan lupa bahwa akan ada akan ada hisaban. Bahkan anak yang kita cintai di dunia isukan bakal jadi aduun, jadi musuh. Nauzubillahi min, kecuali anak-anak anu abror mau muncrat aing ngomong, kecuali anak anu abror akan menjadi penolong isukan di akhirat insya Allah. Anu katilu yuhibbuna dura wa yangsawna kuburo, akan datang satu masa, satu zaman umatku kata Rasul mencintai rumah-rumah mereka tapi lupa akan kuburan. Bu, zaman kiwari imah di Luis catna warna anu geus make wallpaper, karpetna warna anu, sopana warna anu, keramikna warna anu, betul. Tamannya seperti ini, lampuna kieu kitu. Bu, imah di betah-betah. Jangan lupa ada satu tempat yang sering kita lupakan, ada satu tempat yang sering kita benci, ada satu tempat yang sering kita hindari. Berapa kali kita mengantarkan jenazah orang lain ke tempat tersebut, tapi hati kita mengingkari, seolah-olah kita tidak akan pernah mendatangi tempat tersebut. Betul? Makanya sadarkan diri ini, sadarkan hati ini sebelum datang malaikat Ijrail. Mari kita persiapkan, mari kita bersiap-siap tentang apa yang akan nanti kita bawa, bukan tentang apa yang akan kita tinggalkan. Dunia ini berbicara tentang apa yang kita bawa ke hadapan Allah, bukan apa yang kita tinggalkan ke hadapan Allah. Bu, sieun teu? Atuh geus sana sieun mah. Sieun teu, Bu? Henteu. Teu buka ka sieun geuning. Pak. Ya, haram jadah memang. Oh, bapak-bapak mah kudu make kode. Da. Nya. Tuh, coy. Ayo. Geura caangan kuburan masing-masing. Batur biung nyaangan, biung moal apa? Legaan kuburan masing-masing. Betul? Ketika jangan pernah gelisah tentang jasadmu setelah engkau pergi. Kenapa? Setelah jasadmu layu, orang akan buru-buru mengantarkan jenazahmu ke liang kubur. Jangan pernah khawatir bagaimana orang memperlakukan jenazah kita. Kenapa? Karena orang akan rela meninggalkan pekerjaannya hanya untuk mengurus jenazahmu. Mereka akan dengan sukarela meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan usahanya hanya untuk mengantarkanmu ke liang kubur. Lalu apakah mereka berani ikut ke dalam kubur? Tentu tidak. Mereka akan kembali. Yang sekilas kenal denganmu, mereka akan merasa kasihan. Mereka yang kenal sekilas denganmu, wawuh munding atuh. Aya jalma anu wawuh munding ka ibu bapak ngan ukur ngarasa kasihan. Dedeh teuing. Neh, padahal mah cenah anom kene.
da eta atuh anom kana ge bawa motor jegog-jegog wae nyaho pengkolan setoranun oh aya ucing lewat kiridit oh jangan pernah khawatirkan bagaimana ketika engkau pergi, jangan pernah khawatirkan bagaimana jenazahmu. Ketika jenazahmu layu, orang akan mengantarkan jenazahmu ke kuburan. Yang sekilas kenal denganmu, mereka akan kasihan. Yang dekat denganmu, mereka akan merasa sedih setidaknya 1 minggu. Keluargamu akan merasa sedih setelah kepulanganmu. Setelah tanah merah menutup jenazahmu, keluargamu mungkin akan merasa sedih. Ada yang 1 minggu, ada yang berbulan-bulan, mungkin ada yang bertahun-tahun, tetapi nasibmu hanya akan menjadi arsip dalam sampul kenangan. Selebihnya, jika engkau meninggalkan turunan yang soleh, setiap saat mungkin doa akan mengalir ke dalam kuburmu. Tapi ketika engkau meninggalkan turunan yang tidak baik akhlaknya, tidak beretika dan tidak berakhlak, bahkan tidak beragama, maka tunggu saja nasibmu di dalam kubur. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min shadaqatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin singgaraduh nu tilu perkara. Sedekah jariyah itu. Pak, bejakeun ka salaki. Pak, naon? Cenah ge. Udah persiapan. Emang reka mana sih ya? Ih, bisi maut. Siapa naon? Urang mah sedekah teu bis. Duit teu bog. Usaha tar. Bapak sarewa. Sakalina jagjag bapak mangus. Ngeus, Pak. Ngeus urang mending ngaji we ngaji. Osok ngaraji osok. Osok pilu ngaraji. Nya ame boga ilmu man. Boga ilmu manfaat. Wurukeun ka anak, salila anak eta ngamanfaatkeun ilmu. Salila jalma ngamanfaatkeun ilmu, salila eta ngocor pahala ka urang insyaallah. Nu terakhir ninggalkeun turunan anu saleh. Bu, ketika jalma sup ka jero kubur eueuh deui pitulung kecuali amalan salat, amalan sedekah, amalan puasa, amalan bakti kanu jadi indung bapak. Ya. Maka napa, Bu? Hayu siapkeun urang. Ulah naon? Ulah poho kana tugas kawajib. Ulah poho karena tugas kewajiban. Ketika ibu bapak dipegatkeun nikmatna ku Allah ku renghap nu panganggesan, geus kemuliaan anu meunang nyusun urang ti keur ngora leungit leah. Pangaresa teh eueuh geus maot mah kabeh ge layon. Naon cenah? Nya keur hirup mah dimuliakeun, geus maot mah layon kabeh ogena. Dibalikeun deui kana jero taneuh geus maot mah, betul? Kemuliaan harta tahta wanita ketika saatnya tiba dipegatkeun ku malaikat Ijrail, dicabut ku malaikat tentu urang teh sakarat menta eho saeutik nyawa ngang sagemapai urat beak tempo kudu pindah nyamperkeun kana barja. Geus waktu ninggalkeun lembur ngajuk-juk kalam kubur parawe meunang ali geus diukur mahikeun hawak sakujur mang ade meunang ali geus diukur rek naon anu dibawa imah boga sawah lega meunang ngumpul-ngumpul teh mela nafsu pasea meunang tisuk-sruk tidung anu sok dipake adigung kana salat mabok linglung
waktu jakat nage embu ibadah kateler-teler nepi kanyang hulu ngaler di tengah imah ngagoler diriung ditarung gua diriung ditarung guan ibu pian anu bager oh menemukan celi eta ge sok keur hirup mah patangtang patengteng kahilir kagirang kanu jauh ge nepi naik ka masjid teh nepi aya nu kitu aya bedia aya ka batur bagur aya ka dulur koret aya nu kitu aya naonkeun aya ka dulur salaki bagur aya ka dulur pamajikan koret aya naonkeun aya ka indungna bagur aya ka mitoha goreng patut aya naonkeun baga bapak pamajikan modal kitu naudzubillahi min dzalik bisi aya lalaki itu kitu patut lalaki bisi aya awewe aya ka salaki nyaah aya ka anakna nyaah aya ka mitoha heu naonkeun Pak tuker tambah pasti cek pemajikan bapak datang ke imah naon rek nukerkeun aing yuk sadayana memeh datang poe nu pasti geura caangan kuburan masing alam kubur teh poek jabab poek jabab sempit jabab sorangan jabab keung rek naon anu bakal nulungan lianti amal soleh jadikeun harta urang wasilah jembatan tangga pikeun urang menang ridho Allah jadikeun ilmu urang gesan jadi asbab wasilah urang salamat di jero kubur insya kama qala Maduri sorangan jaba poe sorangan jaba keung sorangan jaba poe sorangan jaba keung rek saha anu baturan rek saha nu bela rek saha nu bela sorangan jaba poe sorangan sabeunghar-beungharna jalma maot mah angger sorang saluhur-luhurna pangkat jalma di dunia di jero kubur mah sorang lega jeung henteuna gumantung amal salamat jeung henteuna gumantung amal urusan urang urusan awak pakuat pakait jeung awak urang ge berat homo engke katambahan anak jeung pamaji cakai deui Pak urusan awak urang pakuat pakait jeung awak urang ge berat nanggung jawab Pak katambahan deui ku anak jeung pamajik tak eta nu kudu jadi pikiran bapak-bapak nu kudu jadi pikiran lalaki matak lalaki sing daraek takwa tubu ilallah taubatan nasuha tong diengkekeun hirup ti nyaho paeh di mangsa hayu bebarengan tobat ka Allah subhanahu bari ngagedekeun anak bawa anak supaya anak daek ibadah ke Allah supaya anak daek ibadah ka saha daek ibadah ke Allah tingali ka ditu Pak Bu yuk ka ditu tingali tuh poek teu bayangkeun ulah nempo eta teh poek leuweung tingali Bu tingali ka ditu kana poek pek neangan nu poek ka ditu teangan
pek naringali kanu pek kan itu tah ayeuna ku ibu tingali sok peureum ibu sok ulah sadari peureum heula sok hitungan katilu peureum kabehan ulah nu henteu sok mudah-mudahan sing jadi obat hate sok siapnya 1 2 3 peureum bayangkeun rasa poek nu ieu adalah keayaan ibu di jero kubur rek meta tulung ka saha coba rek meta tulung ka saha beunghar ge di dunia teu pake taat ka Allah mah racun betul luhur jabatan teu dipake takwa ka Allah racun sakali deui loba anak teu saroleh mah racun terang tuh bapak saya ngomong naon bentak teu cenah emang saya sengklek kadang-kadang saya mah lahiran di gigireun pom bensin meureun bu ayeuna ibu tingali ayeuna ibu pek aya saha we digigireun cepeng pandanganana lalaki kade RT bisa nyabak pamajikan batur kade pek ibu panona peureumkeun cekel leungeun hek bayangkeun leungeun nu dicekel ku urang teh nu maturan di jero kubur eta teh amal soleh urang tingali sok geus boga batur ke di jero kubur encan matak lamun urang rumah sacan boga ulah eureun nyieun amal soleh mengpeung di lembur ieu aya ajengan mengpeung di lembur ieu aya kiai hayu sarengan babarengan taat ka Allah betul hadirna kiai ka lembur ieu lain rek nembongkeun ilmuna lain rek nembongkeun kepunjulan kelebihan ilmuna lain rek nanjeurkeun kamuliaan soranganana tapi rek ngajak babarengan kumaha jalma nu aya di lembur kabeh ieu salamet dunia akhirat ya roba nitip sakumaha ece nya naona resepna ngaji peuting ieu jeung abdi punten nu kedah dihormat di ajenan iya lamun geus lelol kieu aing kudu geus turun sakumaha ibu bapak resep peuting ieu ngaos jeung abdi resep ngaos jeung abdi peuting ieu keukeuh punten nitip nu kedah dihormat dimuliakeun diajenan dituturkeun ku urang fatwana adalah kiai setem sebab itu malir ibarat makanan pok abdi malir ibarat makanan tambah andai kata kiai setempat adalah sangu nu teu meunang ditinggalkeun abdi malir ibarat sampe naon cenah jadi kiai setempat mah abdi mah make ibarat atuh dusun nganggap sampe ke aing para bedul atuh meureun eta urang dieu lamun teu manggih sangu saminggu jag moal tapi lamun urang dieu teu manggih sampe saminggu gering moal tah ku kituna ece saminggu teu manggih jeung guru ece teu kumpul jeung guru ece gering hate lain cek abdi cek Imam Ghazali 3 poe lain saminggu cek Imam Ghazali mah sab 3 poe we ece teu panggih jeung ulama gering tah hate teu as mantap ayeuna nitip nya punya itu resep ngaos resep yuk pinuhan majelis engke guru urang sadayana ame caang hat teangan babaturan di akhirat anu bakal engke babarengan matak leungeun nu dicekel ku ece tadi mudah-mudahan kapendak isukan di surga Allah syukur-syukur nu kapendak leungeun salaki ece nu kapendak leungeun bojo bapak matak sekali-kali mah ece teh salaki keur sare teh keteuyeub lamun salaki keur sare datang ka dinya deuketan salaki geek diuk gigireun salaki tuluy tetep lain dipelong ayeuna teu mah kieu
memandangmu walau selalu tetep ku ucap ayo malam kan kieu salaki keur sare tetep ku ucap Gusti rarai nu ieu nu geus mere kabahagiaan ka abdi rarai nu ieu anu sok nyerengan hirup babarengan jeung abdi suka duka babarengan teu rarai nu ieu nu sok ngajamin nafkah abdi lapar abdi ditutupan ku ieu jantenkeun rarai nu ieu ka mana mang ku ieu deui rarai nu ieu Gusti rarai nu ieu jantenkeun rarai nu bakal kapendak ku abdi dina surgana Gusti kasalaki teh kitu beres dina rarai salaki turun kana leungeun ku ece tuluy cabak ku ece leungeun salaki nu keur sare cekelan ku ece leungeun salaki kumaha cek ece Gusti jantenkeun panangan anu ieu panangan anu bakal nuyun abdi ka surga lantaran leungeun nu ieu nu sok masihan acis ka abdi leungeun nu ieu anu tos mere kebahagiaan ka abdi nepi ka abdi make kongkorong make cincin make gengge kamari mah aing hapur we wungkul Bu Bu tangan yang ini yang sudah memberikan kehangatan yang sering memeluk dalam kesedihan tingali Gusti meuni sasanggaleun leungeun ge jadikan tangan ini tangan yang akan menuntunku ke surga turun euceut teh ka mana sia mah ka mana karep ngomongna geura ulah sok ubah ampih ka mana mende tina leungeun teh ka mana turun kana sampean salaki tuluy ku ece pelong tetep naonana sampean salaki Gusti ya Allah ya Karim eta mending geus teu puguh rupa kitu kumaha cek ece ya Allah Gusti ada fenomena perpecahan antar suku di sana eta suku salaki nepi ka bareulah cek betul bayangkeun ku ece berapa ribu kilometer jarak yang sudah ditempuh oleh cokor tersebut pohon punten berapa kilometer jarak yang sudah ditempuh oleh kaki tersebut betul jadikan kaki ini ya Allah cek ece teh bari nyekel sampean salaki kaki yang akan menemani kaki yang akan menemani lain memonon teh kaki yang akan menemaniku yang akan membarengi heuh naon atuh kaki yang akan membersamai ucap mah ngeunas tadi aing mah lieur di milihan bahasa jadikan kaki ini ya Allah kaki yang akan sama-sama melangkah ke dalam gerbang surgamu ya Allah amin hayang ucap bebarengan jeung salaki ka surga hayang bapak bebarengan jeung pamajikan ka surga bari jeung anak hayang yuk anak sakat tincak meureun main tincak wae atuh mending ngajerit batur ditingali atuh eha dia kadenge teu anak kajengek oh kagencet Bo. Atos. Itu. Jadi lamun hayang bebarengan jeung salaki, hayang bebarengan jeung pamajikan, disampurnakeun bebarengan jeung anak ka mana? Ka surga.
naon atuh aya tahu perasaan aing dia omeng si kumbah lamun ibu hayang bebarengan jeung salaki jeung anak bebarengan ka surga boga harta sing ingat kana poe hisab poe hirup boga imah sing ingat ka poe kubur yuhibbuna dura wa yang saunal kubur dua deui nu san kabahas ieu teh yuhibbunal iyala wa yang saunal hura mika cinta kana anak pamajikan poho ka bidadari maksudna aya ganjaran di sisi Allah leuwih gede tibatan sekedar urang kumpul jeung keluarga aya pahala nu gede makana harta anak tahta ulah nungkulkeun tina eling ka Allah laras kitu nu terakhir yuhibbuna nafsa wa yansawunallah mereka mencintai hawa nafsu mereka sendiri lupa akan perintah Allah gitu insyaallah dua deui engke urang bahas deui nya lamun penasaran atuh ondang deui heuh gitu sakitu nu kapiatur hampuran nu kasuhun nya bisi lain kuna naon bisi engke subuh bangkrut aing mah bisi kaberangan kabeh subuh heuh pandidieu keneh atuh san-san molor neng nage encan gitu lain kuna naon pan aya subuh teh aya dua makhluk nu perang hudang eti subuh kumaha cek setan mending sare eti pan tunduh tuh cai cenanus kalabur mantak hampura ieu ceuk nya bisi urang dieu ieu ulah mantak raheut mana bade dihapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.